Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumanir ramang pemuda-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangat ayeuna simkuring baris medar hiji carios anu enggal dina judul ngadu jajaten. Satajan dikawitan simkuring sasadu heula penginten bilih tema aya jenengan anu kasabit, aya asma anu kasebat, oga aya padumukan anu kaguar dina ucaring carita, simkuring nyuhunkeun dihapunten. Ieu mah mung karangan. Ieu mah bohong gitu nya. Simkuring nyuhunkeun dihapunten. Oge tangtosna oge dina jejer cerita Sunda anu ieu teh aya bahasa-bahasa anu kirang paos, aya nu kasarna gitu nya. Aya nu lemesna, tah eta mah panginten pilihan we anu saena oge singkahan anu awona enggoneng urang romingkang di alam dunia. Mangga urang kawitan bae jajar cerita Sunda ngadu jajaten dina bagian anu kahijina. Der kasadayana mararanco. Bobokaneng ieu carita dina waktu peuting. Kira wanci mah sarareuh kolot atawa jam 8 peuting. Cirilat harita ieu cirim jujurlatan dina beleg-belegna peuting ngajugjug ka hiji lembur anu katelah lembur angin. Cirilat pelesap. Dina waktu anu gancang eta cirim teh tapi ka lembur angin. Pelesat kalayang eta cirim teh lumpat nggunakeun elmuna. Cileung kalayang ciralit celik. Eta cirim teh pancun nangtung di buruan hiji imah panggung. Dedegan eta cirim teh jangkung badag bukna panjang reriabaan katabaku angin peuting. Dina dua pipi eta jalma aya tapak sabatan bedog ngagelong. Cileung kalayang sup eta jalma teh asup nembus kana panto imah anu aya di hareupeun eta jalma teh. Cerig harita geus aya di jero imah. Anu di jero imah ngaranjuk kaget kadatangan hiji jalma anu dedegana teh pikasieun. Cerit awewe anu ningali kana beungeut eta jalma teh harita ngacerit saterusna mah ngakubrag kana talupuh. Orok anu keur dipangku milu ngakubrag kana talupuh goak eta orok teh ceurik meuni tarik pisan. Keur kitu julung aya hiji lalaki loncat harita ti dapur. Ayeuna nyai, ayeuna. Ainon. Eta lalaki teh molohok kaget nampu dedegan cirim anu keur nangtung. Kolepat eta cirim teh nyokot orok anu keur ngaguler dina talupuh. Kapulesat tinggalkeun eta imah. Kajadianna memang gancang pisan. Mang Arman anu tita tadi molohok lantaran kasima. Ayeuna mah sadar kurawok wae harita minta tulung ka tetanggana yen orok anu dipika meumeuit aya anu maling. Golongan gulai, ayam maling, tulungan. Mang Arman terus we gugurawokan ka tetanggana. Bogoh we tetanggana Mang Arman anu deukeut jeung imahna Mang Arman harita sing torojol barejeng nanyakeun kapalingan naon. Udah, mulai. Kapalingan naon ide? Bener, jangan ada kapalingan naon ide. Menikan karibut gitu. Kapalingan naon cek bajakeun ka mamang. Teu antarana burudul we loba jalma anu datang ka imahna Mang Arman. Mang Arman harita diuk barejeng ngagugulung pamajikanana anu can sadar-sadar harita ngagoler we dina talupuh. Pok Mang Arman harita jumarita. Kurang kepalingan orok abah. Alah, biar tiaya jalma ka dieu. Jika nama eta jalma teh memang sakti mandraguna buktina we. Asup jeung kaluar ti imah kula teh. Henteu mugakeun panto nembus we kana panto imah kula. Wah, gutan teh kitu geurnya. Berarti ada jalma teh maling oroknya. Bener pisan Mang. Orok kuda teh dibalik kota jalma. Aduh, bangga ning. Enda orok deh. Kasina kasep nade. Aduh, pokokna mah pamajikan kula lawan nyahoan eta orok dibalik mana teuing we bakal carik nage barilihan, Mang. Aduh kumaha tuh, Mang?
Mang Arman harita carina dak berjing hatana mangahlas lantaran anak anu dipika memet dipika cinta dipika nyaah teges eueuh nama lantaran dipaling ku jelema anu anyar pinanggi can nyaho ngaranna acan. Ya betu jang mah kumaha lamun teh mah bebeja ka Mbah Jagata teh kan bisaan kena ilmu silat sing atuh sawareh teangan euy Mbah Jagata jung mur bejaan. Cek salah saurang kolot harita nitah ka pamuda anu ngumpul harita di dinya. Nya kena naon lah kukula we bah nya kena teang dungan heula sakedeung atuh nya. Ayo bantuan euy. Bantuan maturan maksudnya bisi teh mah eta jalma jahat nyerang kula. Hayu ini doy. Bring harita opat pamuda indi tinggalkan imah Mang Arman ngajug ka imahna Mbah Jagata. Imah Mbah Jagata memang rada anggang tidinya lantaran imah Mbah Jagata mah rada mencil ti imah anu sejenna. Mang Arman pada ngadalamu ku sakabeh jalma anu hadir di imahna sing sabar sing tawakal. Kodar-kodar ti pangeran mah teu bisa disinglar sing sabar we. Nya sanggeus aya setengah jamna pamajikan Mang Arman harita ngulisik hudang. Terus harita luak liuk manehanana masih kena bingung. Pangacianana teh can kumpul kabeh. Nya sanggeus rada lila mah pamajikanna Mang Arman teh harita tumanya. Kang, ari orok ka mana Kang? Tadi dia eta orok teh. Ku nyai teh ditangkep ka mana ayeuna Kang eta orok teh Kang. Mang Arman bingung kudu kumaha ngajelaskeunana. Tapi sok sanajan hese kedal da muhungeun atuh ari pamajikanna bakal sedih mah kabaksa ge ku Mang Arman teh dibejakeun yeuna orok teh aya anu maling. Wah atuh pogo we. Pamajikanna Mang Arman harita gogohakan lalongseran menikeun ka sagala dijejeg sagala bakating kunaon bakating ku sedih jeung kesel jeung ambek orokna aya anu maling. Sakabeh jalma nu hadir ngalalemu sakabeh jalma nu hadir harita ngupahan nya rada lila mah bojona Mang Arman teh harita henteu pati teuing sedih sokomo anu ngabeberahna teh ku pada di awewe dirangkul ku tatanggana dilalemu nya nu akhirna mah repeh cempling teu ceurik seperti tadi. Terila antarana torojul harita teh anu datang ka imahna Mang Arman hiji tangtungan lalaki kolot anu katelah Mbah Jagata teh ya. Assalamualaikum. Sareng ngejawab waalaikumsalam. Satepina ka jero imah ku Mang Arman dicaritakeun kitu kieu ditete kabehanana ge eueuh anu kaliwat malahan mah pengalaman pamajikan Mang Arman oge dicaritakeun. Mbah Jagata harita kerung lantaran kana dedekeun nama Mbah Jagata oge apaleun yen dina dua pipina eta jalma teh aya tapak bedog aya tapak tungtung bedog anu pernah keuna kana pipina moal pohoeun Mbah Jagata oge. Keun masalah imah kukula dek diberesan sakabeh jalma caricing di dieu atawa mun dek mulang mah teu naon mulang tapi sawareh kudu cicing di dieu kumaha karti. Sareng ngarasa muungah jeung ngarti deh kana caritaan Mbah Jagata. Mbah Jagata memang lain jalma biasa, termasuk jalma anu mibanda ilmu silat anu luhur oge. Ya sabada kitu mah Mbah Jagata keluar ti imahna Mang Arman. Curelat harita ngeblesa tinggalkeun imahna Mang Arman. Kocapkeun jalma anu mawa orok tadi nyatana nu geus mawa orok Mang Arman eta cirim teh harita ngecerelat ngapulesat lir kilat ngajauhan lembur angin cileung cirelat pulesat dina waktu anu gancang oge harita geus kaluar ti lembur angin. Cileung kalayang eta cirim teh harita
loncat kana tangkal kayu anu gede. Kebenaran di eta tempat memang rada jauh ti lembur angin aya tangkal kayu anu gede jeung jangkung di kalayang clik eta jalma teh harita pancuh nangtung dina dahan tangkal kai. Anu saterusna mah eta jalma teh diuk ucang angge bari jeung mangku eta orok deudeuh nakranan. Eta orok teh diusapan pipina malahan mah diciuman sagala. Eta jalma teh memang teu aya niat pikeun ngabinasa eta orok, teu hayang ngadahar cek paribasana teh mah ngadahar getihna henteu. Ngan meureunan kitu teh we nyaah ka orok. Jeung decek pituduh tinu gaib yen orok anu aya di lembur angin teh. Nyatana orok anu keur dicekelan kumanehanana teh mun dijadikeun murid bakal jadi murid anu sakti mandraguna. Hal ieu teh cek eta cirim mun teh mah dibinasa bakal ngarugikeun pikeun dirina. Nu matak eta cirim teh dek ngajaga jeung ngariksa ka orok anu keur dipangkuna. Sabada diuk dina tangkal kaya aya kana 20 menit nah. Eta cirim teh ditanangtung cileung kalayang. Eta cirim teh ngalayang ngapung merjing lumpat di awang-awang. Ilmu kasaktianana, ilmu kanuraganana memang luar biasa hebat. Dina zaman harita mah tuh da ngabogaan ilmu nu kitu teh susah, hese pisan. Tapi eta jalma teh memang luar biasa, mibanda ilmu silat anu luhur. Dina waktu eta jalma telompat di awang-awang, Bah Jagata geus tepi kadinya. Dan memang kecepatan gerakan Bah Jagata oge gancang, mirip we jeung eta cirim. Nya kulantaran eta jalma teh eureun heula 20 menit, tungtungna mah kasusul geuninganan ku Bah Jagata. Bah Jagata nempo aya jalma anu ngacurirat bari jeung lumpat di awang-awang, teu hese pikeun dirina mah langsung lumpat nyusul eta cirim anu geus lumpat heula. Cileung kalayang, curirat, pulesat. Cirim Bah Jagata ngapung sarua jeung eta cirim anu geus lumpat heula. Dua cirim lompat pada hayang jauh, pada embung katewak. Eta cirim anu lompat heula oge bisa ngarasakeun yen itu kangeuna aya jalma anu ngundang ka dirina. Cileung curilat, pulesat. Bah Jagata harita lompatna digancangkeun sangkan tereh tepi ka jalma anu geus lumpat ti heula anu keur mawa orok. Pulesat, cileung pulesat. Dina waktu anu gancang Bah Jagata harita geus bisa megat jalma anu lumpat ti heula bareng mawa orok mea. Cileung kalayang, hiuk teu asa-asa eta cirim teh nyatana jalma anu keur mawa orok teh harita dek ditalapung sirahna. Tapi eta cirim teh bisa pisan kana ngahindarna. Leplos serangan Bah Jagata harita ngaplos teu keuna kana sasaran. Cileung kalayang, eta cirim teh harita ngalayang ka handap. Cek harita teh nangtung pancuh nangtung dina taneuh. Bah Jagata oge sarua harita pancuh nangtung dina taneuh. Pok harita Bah Jagata cemarita, "Hei Sakuta, tetela anjeun gedinganan anu geus maling eta orok. Da naonan anjeun teu milampa kana kajahatan wae ha? Eueuh di pagawean atau kumaha teh?" Tetela anjeun Jagata pipileuan kana urusan dewek gedinganan. Ieu mah suka-suka dewek, dek naon oge. Dek maling orok, dek maling wanoja, dek maling naon oge kumaha dewek. Anjeun mah hak pikeun ngaganggu jeung ngahalangan kana pamaksulan kula. Hei, kula boga kewajiban pikeun ngariksa jeung ngajaga sakabeh rakyat kula anu aya di lemur angin, termasuk eta orok anu keur dibawa ku anjeun. Eta orok kudu dipasrahkeun hak buru ka deuen. Mun anjeun dek nyokot ieu orok, sok lawanan heula kula. Mun kula geus ngajampana jadi boga, geus modar, geus kojur, kakara ieu orok bisa dicokot ku anjeun. Sok maju Jagata.
Bangka warasya Sakuta. Edan sia. Jalma model anjeun memang kudu musnahkeun di alam dunia. Nyeun kajaga, nyeun kajahatan wae sia mah. Mun bisa mah eureunnan euy. Ulah nyeun kajahatan wae. Geus waktuna anjeun teh tobat balik pikir. Milampah dina jalan anu hade. Hayang sete gua cicing dina jalan anu hade mamung. Kula geus betah cicing dina jalan anu salah. Cicing dina jalan anu hitam. Kula ge apa yen kula teh aya dina jalan anu salah nyen karuksakan wae. Kula mah resep kikieuan, resep ngancurkeun jalma, resep pikeun ngabinasa jalma. Pikeun jalma teh resep kula mah mun apa jalma sedih jeung mewek teh. Nu matak mun anjeun memang hebat sok maju Jakarta. Wah, wan kitu mah anjeun memang hayang modar modenan. Dada sedangan gula ya. Ya. Surilat. Bajagata harita narajang ngagunakeun sukuna. Dek ngajejeukana dadana Bah Sakuta. Tapi Bah Sakuta harita ngahalangan nyatana dihalangkeun orok anu keur dibawana teh. Oh gue Bajagata harita modal sukuna lantaran namun teh makeuna wah geus pasti we eta orok teh bakal binasa. Bangka warasya kalah ngalangankeun eta orok. Buru kadekeun eta orokna. Sok maju deui atuh Bajagata. Si Jagata ge lo. Sok maju macate tarung macate. Low power. Ragatek Bajagata harita ngawatek ilmuna. Ngawatek jurusna. Srilat pulsat. Bajagata harita nyerang deui ngagunakeun dua leungeunna, leungeun katuhu jeung leungeun kencana harita ngableset kana badanana. Kana badan Bah Sakuta. Bah Sakuta harita kokolepatan ingkan serangan Bajagata. Cileng plos. Dina waktu ngahindar, Bah Sakuta masih mampu harita narajang balik nyatana narajang ka Bajagata. Hyuk sukuna harita ngablesur kana gadona Bajagata. Tapi Bajagata geun jago kolot kamari sore. Buru-buru harita mundur walengka keplos serangan Bah Sakuta harita teu keuna kana sasaran. Dua cirim harita adu hareupan, dua cirim ngagunakeun jurusna masing-masing. Ngan Bajagata harita kahalangan ku orok anu keur dibawa ku Bah Sakuta. Setiap narajang, setiap neungeul dihalangkeun bae. Anu antukna setiap seranganana ditarik deui. Nguntungkeun bikeun Bah Sakuta mah. Dina waktu harita hiuk hus orok harita dihalangkeun. Buru-buru Bajagata narik deui leungeunna. Tina kayaan kitu Bah Sakuta harita loncat barejeng najong kana gadona Bajagata. Hiuk julung kalayang. Dina waktu harita mah Bajagata masih bisa ngahindar. Hilak jualit plos harita teu keuna. Tapi dina waktu pancuh nangtung Bah Sakuta harita Low power. Bah Sakuta harita ngarengkas dua sukuna Bajagata. Hiuk wush berat cumpalik jurait kedabut Bajagata harita namru kana taneuh. Dina waktu kitu mah Bah Sakuta harita ngajurna tinggalkeun Bajagata anu namru kana taneuh. Cileung kalayang pulsat. Dina waktu nu gancang Bah Sakuta harita geus ninggalkeun Bajagata. Bajagata dina waktu harita kakorot ngancing oge lantaran geus diheureuikeun ku Bah Sakuta anu ilmuna memang luar biasa. Bangka warasya goblok. Hiat pulsat Bajagata orgi harita nuturkeun ka Bah Sakuta anu geus lumpat heula. Kacepatan gerakanna memang dikerahkeun sangkan tereh tapi sangkan bisa ngudag ke Bah Sakuta. Dua cirim kokolepatan dina beleg-belegna peuting. Duarana pada lihai pisan. Lir ibarat beurang we dina pada bisa ningali kana sakabeh beleg-belegna peuting dina waktu harita. Bah Sakuta kokolepatan malahan masuk nyumput sagala dina balik tatangkalan. Kitu jeung kitu we. Tapi Bajagata oge lain jalma biasa. Manihanana oge apaleun.
yen bahasa kota teh nyumput dina balik tatangkalan kitu jeung kitu we nya nu akhirna mah Bah Jagata teh kalengiteun tapak bah sakota ting ka mana nya anu antukna mah Bah Jagata cicing bari jeung harita muserkeun perhatian ka sakuliah eta patempatan. Panggawara mana aja jelema teh bisa anu oge tah si kene nyumput. Ulah yakin eta jalma teh aya di dieu. Kamana aja na? Low power. Bah Jagata harita muserkeun perhatianna di sabeureun eta patempatan. Ilmuna harita digunakeun raketak, digunakeun pikeun ngarasakeun nafas, ngarasakeun gerakan musuhna. Bah Jagata bisa ngarasakeun yen napasna orok mah moal bisa dibohongan. Karasa napasna orok teh harita aya dina balik tatangkalan di tukangeuna. Didinya memang loba tatangkalan anu gede nyumput di balik tatangkalan oge moal kacirieun. Tapi pirasat Bah Jagata bisa ngarasakeun ieu di tukangeuna teh aya tangkal kainu gede bah sakuta cicing didinya. Gede lah sia aya di tukangeun eta tangkal kai rasakeun sia sakuta. Ceneng kalipat Bah Jagata harita ngolepat ka tukangeun tatangkalan anu aya di tukangeuna. Dina waktu ngadegetan eta tangkal kai tetela Bah Jagata teu ningali aya bah sakota didinya. Low Bah power. Jagata harita luak liuk tetela geuninganna didinya teh eueuh sasaha. Kamana Panggawara teh tetela geuningan eueuh di dieu. Aduh, kau kamana aing neangan ya. Dina waktu keur kitu euleuh waktu senapartos siap kaum dangu insyaallah dinten ieu urang teraskeun dina bagian anu kaduana urang katun kesedena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.